Eureun sia Yahudi. Naon kajeng nyebut Yahudi? Eureun lanan sia murtad. Wah kajeng nyebut murtad segala. Nah memang na urang nyembah kana teko itu. Eureun sia tara salat. Nari salat kudu bebeja. Bukan kudu ngamiskol dek salat. Nya heuh salat mah kudu bebeja. Nah, Pan kudu niniatan segala rupa ge. Paninung suku ge ulah nyaho ari ibadah mah. Inung suku milu ibadah goblok. Lain ulah nyaho. Jadi inung suku kabeh sagon anggota badan teh kudu kumaha? Milu salat. Kudu matak di dieu pentingna salat berjamaah. Oh, penting teh berjamaah teh Kang. Berjamaah teh bareng. Oh. Gotong royong. Oh. Panon milu salat, irung milu salat. Oh, jadi anggota badan teh nya. Gawe bareng mun leungeun ulah sacokot-cokotna, lamun lain cokoteunana. Nya heueuh. Mun panon ulah satenyo-tenyona, lamun lain tenyoeunana. Lain tinggal yeuna. Ya atuh. Da bener teh. Heeh. Tabarengkeun heula dina wujud sorangan berjamaah. Oh. Ieu mah sungut nyebutkeun Allahu Akbar aya hate kana pangabutuh. Eta teh berjamaah teh. Oh. Teu lurusnya Kang. Nu matak modalna urang teh kahiji kudu boga rasa atawa kudu ngabogaan power is focus. Naon power? Artina teh fokus. Oh, fokus. Duana terobsesi. Musuh. Katiluna disiplin. Disiplin ada. Teh. Eta Aing ngaran-ngaran disiplin teh eta teh takwa. Takwa teh. Aya dina takwa teh aya wau waroi hartina apik. Oh, jalma takwa mah apik nya Kang. Apik. Teu sagawaya. Tuh. Lamun urang diparengkeun jadi pimpinan ieu kade nu dihuapkeun teh teh nah rezeki halal, nah menang korupsi. Atawa haram nya Kang. Heueuh.
nah ieu teh rezeki nu rek dihuapkeun teh ladang judi, ladang basilat atawa ladang halal. Hak urang atawa hak batur kade. Jadi kudu bisa misah. Apik teh. Ceuk kolot baheula mah ulah dahar keur lapar. Ulah sare keur tunuh. Naon ai dahar? Hartina ulah dahar keur lapar teh tingali we nu lapar. Da kumaha nu lapar? Da nu lapar mah janji kedewek. Janji am Si banyo ge tara. Bener. Janji am teh Kang bener. Jeung komo urang lobak libuk harta kakayaan ulah waka dihuapkeun lamun tetangga jejeritan kalaparan. Kalaparan. Aduh. Tuh. Bener Kang. Nya. Bener. Ulah dahar keur lapar teh. Ulah janji belawak. Wah, ulah janji belawak sing apik heula kumaha carana. Pikiran heula nya Kang. Tah di dieu pentingna agama teh. Di dieu. Ulah syare keur tunuh tingali we nu tunuh dan nu tunuh mah janji dug. Janji galedug di mana? Di mana we dugna? Di mana we sareupna teh cekolot mah ulah syare sareupna jang beusi aya sanekala. Nya bisi kasamar sanekala. Artina sareupna teh di mana we dugna? Tong boro make jeung di luar sanajan di jero imah samemeh syare teh atuh nulakan heula panto. Tah tertib. Yang tertib. Janela tutupan heula. Heeh. Bebeja heula kanu kagungan sabab dina waktu urang teh urang teh loba nikmat nu kaalaman. Nya bener. Syukurkeun heula, tobatan heula nafsuna, oge salabarkeun kabeh da urang mah teu ngaboga-boga. Oh, anggota diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan. Heeh. Bener umur anu ngandung. Bikeun bisi diparengkeun maot keur sare. Keur sare, salabarkeun heula. Ai ngaran-ngaran geus bebeja heula mah pan urang teh geunah. Kadena. Geus dibikeun. Nya. Geus pasrah. Pasrah kanu gaduhna, pasrahkeun. Kanu kagungan gitu gaduh. Itu. Bener Kang. Ta eta apik teh euy. Sebatak wa teh eta Kang. Heeh. Apik. Nu matak ceuk dewek tadi si tara salat. Heeh, Eta teh kepagawean kitu teh sarua jeung nemongkeun diri tara salat. Oh, jadi tina pagawean geus kaciri. Ai salat teh saur ulama mutanabi, ai hartina ulama mutanabi teh ulama nu leres-leres nyunah Rasul. Oh, ai salat teh aya 3 huruf. Naon wae teh teh? Shod, lam, ta. Ai disebat. Ai shodna teh sidqul qauli. Hartosna. Hartina bener ucapanana. Ngaran-ngaran nu bener ucapanana mun ngomong tara dibarengan ku bohong ngadek sacekna nila saplasna nya ceuk nyana lain ceuk lainna tara wani ngurangan jeung ngaleuwihan kana perkara nu geus ditangtukeun mun panjang tong wani neuteuk mun pondok tong wani nyamung mun condong tong wani motong pas tukang salat mah ngomongna Adi eta nu kadua lamna atawa ahli salat nya ahlina tuh ai lamna Kang ai lamna teh layinul qalbi naon hartosna artina leuleus hatena tuh ahli salat mah leuleus hatena ai leuleus hatena teh dina prak-prakanana sopan santun ramah tamah DP handap asor tawado landung kandungan lair aisan ipis lapis kana tapel malapah gedang kaituna tungtungna teu melengkung bekas nyalahan oh eta teh nya ai eta takna ai takna teh tarkul maasi hartina teh geus ngajauhan kana rupa-rupa pi maksiateun oh tupina dijauhan komo maksiatna bener Kang da panayagan bieu aing ngiga kendang dijempe-jempe eta kokot jilakakeun batur jauh kana salat sia teh oh jadi kacirina teh tina pagawean matak beungkeut Allahu akbar tah leungeun teh peugeuhan di dieu nya ieu mah kendang dikeplos-keplos aing nepi ka wiwirang goblok. Kaberin tinggali jadi ngamakkeun. Cacak saromongan sia teh kamajang deungeun-deungeun. Ukur mah pegat macet anu. Heeh. Tadina hayang we heureuy, tadina banyo teh. Urang heureuh saha. Lamun dek banyo intern jeung aing. Bae urang heureuh saha. Iya kan di depan publik pan sia teh geus karolot. Da teh ngarubasakeun budak atuh. Intern jeung aing sok dek heureuy mah nepi ka silik kadek cenah naon jeung aing.
asal banyak we Cek saha Gus. Hampura we. jebret kadek tapi kabuntung sirah teh hampura da heureuy tuh Hampura ngadek mah tuh. Jadi urusan heureuy. Jadi urusan. tak kitu euy Saya bener Kang. Moal sekali-kali. ieu teh bapak hajat teh segala diayakeun Wow. siang Disiang kene segala diasongkeun Kaopak-opak ya so. naon nya eta hayang ngahibur budak Sajabi ngahibur nu sanes teh. da lain ngan ukur ngahibur murang kalih nu di gusaran ieu teh bebas ditongton Nya atuh Kang. tuh ngawalatrakeun pangdangu ngawalatrakeun paningali Meningali heeh di luar desa ge sing karurunyung. bujeng hinga ti jero desa sanajan ti luar desa oge Sing karurunyung nong. CS nu di mana-mana Nya Kang. cara rumping usum halodo ongko Halodo kamelengan. nya Benar Kang. pan aing ngaran-ngaran usum halodo mah beuki kebul we jalan teh keur maruksak heeh Meni perong irung lagi. alah ampun Nyata gitu. ulah hayang muli apel Naon? Ujung ulah yang nyari apa halus mau beli we. dina calana Ya naon? aya rambutan Naon teh jeroanana? ulah hayang ke Karang Ampel jalanna awut-awutan ah Tendok iraha punya alusna. eta kan nu rek ngawak naon anu rek jadi wakil rakyat anu rek jadi pamimpin baligo pagede-gede Gede-gede gitu kan. heeh Surah seri geuningan. Pakasep-kasep. padahal Da kumaha cara nurutanana? akibat tina baligo Allah diterap-terapkeun contona tutuwuhan tatangkalan dijadi-jadikeun ku Allah eta teh baligo Allah Oh, karyana jararadi pan kulobana tatangkalan biji sumber cai sumber cai manfaat. Bener. karya nu pinuji tuluy lautan aya laukna hah Lah, nepi ka jelema teh sumpah moal aya di pangeran anu wajib disembah angin Allah da manfaat karyana leres. heeh Jajadianana mah. tah ku karya-karyana geus sok teu kudu baligoh diterapkeun da rakyat oge ngarti engke Kamaha-maha. da yeuna mah jadi ucing-ucingan rakyat rajeun dek milih dibere duit 50.000 Duit teh sapira. duit 2 poe ge beak 50.000 tapi sangsara 5 tahun bayangkeun ku Si orang salah kene ulang memilihna teh. Nya. Heeh Kang. Tapi Gitu. 30.000 satahun Kang. he jalma iman tuh Tah. muncul agama mah ya ayyuhalladzina amanu Ya kan. he jalma nu iman umat maneh ulah milih bapak-bapak maneh dulur-dulur maneh lanceuk maneh jadi pamimpin sakirana eta jelema masih kena kupur sabab nu kupur moal matak ngadatangkeun kabagjaan dunia akhirat malah nu kupur bakal ngundang malapetaka Ajab Heh, dia iya. kan. Bener. itu Hei, meringkak Nya. eta mah bener mah. Dapal. cek kurang moal sedek Naon. rokok-rokok cicing lanan udah ku si lain nya Kulit sarek. Lain ngaganggu wae. ting itu tukang rokok ngaganggu di dagor kok gitu Mantang, keun Naon. bae nu usaha. tapi heueuh Nu usaha keun bae. cek tukang rokok teh sarua we jeung sia cepot aing ge keur usaha heueuh pek cing payu euy Cing payukeun. alah eta teh keur marawan anak pamajikanana dibelaan teh Sarua we. es. Sarua jeung urang. Ibadah maneh oge jang pek Baik. niatan sabab pang hade-hadena ibadah teh nyaeta maraban anak pamajikan ku rezeki nu halal Nu halal. we. Heuh. Doakeun sing murah rokona kitu Kang. alah ngan dewek teh gegebegan teh euy Naon wake gebegan Kang teh. lain Gusti Batara Kresna kawas eueuh di ahli Abi ke kitu pangemut teh Kang. Wake jeung miwarang ah. dewek dia kita nganterkeun surat Surat. sangki sedangkeun suratna teh ka itu ka sawarga Maniloka ka Awi. Hyang Otipati jagatna teh Batara Guru Allah eta nu jadi tanda tanya teh. ting tina naon ka sang tukangna dewek dipercaya Luka teuing eta mah penghargaan we ka Akang Merdan. dan nu hayang-hayangan mah teu dianggap geuning Enya. ari aing anu teu mais teu meulem paribasana teu mikir-mikir acan bujeng hinga kanyaring teu ngimpi-ngimpi acan dititah Di piwarang teh eta.
percaya meureun kalau sejen mah teu percaya meureun teu percaya teh leeh ngadon kepercayaan aing salaku figur nu dititah teh oh di dieu meureun krisis kepercayaan heeh oh atuh da sararea meureun ieu teh datangna teh tina aspirasi rakyat da ieu mah geus teu percaya ka partai geuning nya beres ayeuna mah geus teu percaya ka partai geuning kalah diseungjurikeun teu percaya anu dipercaya teh nama figur benar Heuh. figur akang ayeuna mah nu matak ayeuna geuning loba geuning artis-artis selebritis selebriti jadi pemimpin nu jadi bupati nu jadi gubernur wakil gubernur oh jadi dewan teh heueuh kitu aduh kateuing atuh Hah? akang tuh kateuing tanda tanya keneh atuh dina seuh-seuhanana nyalurkeun aspirasi rakyat teh heueuh heueuh teteh nya nya bener dek kan nanyakeun teh heueuh kitu teu bisa ngajawab kuring oge atuh lamun heueuh nah kieu wae atuh eueuh perubahan heueuh heueuh monoton juga tukang tahu tukang tempe kawalahan ayeuna hese neangan kedele dengan kedale akang saja ngomong kamari mah reuwas jengkol 80.000 sakilo cacakan bau alah saja bati mahal teh hese alah teh teuing tukang luar biasa kejadian dunia romantika kehidupan segala jadi duka alaman heueuh segala jadi duka denge teh mode dewe kamari naon akang kamari aya kejadian naon aya kejadian anu aneh atuh nu aneh kumari akang dewek teh rek nabeuh harita teh ka pusaka ratu oh basa tos boboran oh makanya geus boboran pisan karek 2 poe lebaran 2 poe lebaran nya harita teh harus mudik atuh dewek teh ini teh sore teuing ti ditu teh teu nyaho macet macet wah total macetna saja jalan teh macet dewek eta karek nepi ka ledeng geus jam 5 mangkaning sieun kaburitan oh da karunya kudu hajat meureun dadagoan we pasti aya panayagan mah ini isuk-isuk dewek mah harita teh sore sonten da biasa lagi sonten jam 4 pelebah ledeng deuleu macet bakating kureuwas karunya kanu hajat teh jorei wah yang ngising segala karasa gitu teh wah eta mah aing lulumpatan kabeneran euy naon kan aya susukan bulah wetan terminal ledeng teh aya di dinya bener memeh nepi ka susukan teh deuleu eta podol maksa hayang keluar busiat atuh perecet teh keur leumpang teh deuleu ai busiat segede hulu heeh busiat namanya ai lain busiat gede-gede teh modal ada gede atuh datang ka susukan teh wah piceunna calana jero teh duh ada bau atuh dewek teh teu make calana jero aing geus ngisang aing geus bebersih sup calana panjang diasupan ku calana teu nyaho sakuna kajejek barawak teh tuh jadi molongo aturung katutuh hirup heeh ngan aya saku soek mapan teu kaciri di jero teu kaciri aya saku jero datang kana mobil teh anger kene jeung mogok mobil teh di hese di hirupan teh di kitu di kieu gitu huruf dina panas bener tadina mobil nya dipake wae tadi kabeneran aya mobil nyulusup nih bus nu arah pamanukan teh nih tarekel kana bus dek teh da sieun kaburitan teh ka pusaka ratu bintang murni aya dina bus tong boro anu diuk nu nangtung ge pas sedek arus mudik dewek kabeneran dina bus mah aya pamuntangan kieu geuning di luhur aya heeh aya di rem teh beletuk sirah urang teh sirah batur eta mah aya copet ti tukang yo sulusup teh kana saku ada eta aya wae direret ku aing awewe copetna teh teu nyahoeun saku aing molongo soek lempeng pisan gep teh kana bobogaan aing dah eta copet ngomong nah cenah HP teh hipu jeung HP teh ngarenghap dompet ku aing ge dikenyetkeun
lalu nggak SMS wah didengkek ku aing kokonna teh kak benang sia copet ku aing sok direret teh awewe paprong-prong beungeut aing jeung copet sok sia mending dicarawokeun copet ku aing abeh pada ngagebugan mending cook nyameureun manehna teh mending nyook nyanya atuh ngeunah we nepi ka pamanukan teh peler aing ge aduh ampun ngeunah we gitu mah alah ampun teu karasa hareudang alah pengalaman pengalaman nepi ka kitu teh aing beka kitu pengalaman sok aya wae alhamdulillah euy sinden jara ragjag kene ye sanajan unggah peuting oh ngarora ieu teh lain tanaga weuteuh tanaga leuseuh leuseuh ti keur mah panyakit nyararedak tamah-tamah buyar tapung ti sukan lebaran kikieuan eureun teu sangkanya sinden ye kararuat alhamdulillah kuat heuda nu bareto mah geus karolot atuh da geus karolot geus diganti ku budak ngora model kieu ya duh geus arompong regenerasi nya nu baheula mah sarompong dalang geus kolot sinden ngarora kene nya kan keun bae ka jurung we ku sinden kan ngan ari hitut dalang jeung hitut sinden beda nah make beda segala ai hitut dalang mah tara kadenge tara nah make tara kadenge apa sok ngahiji jeung kecerek kumaha teh teh kadang-kadang heula hitut ketang dut cerek nyawa melanghir ai hitut sinden mah ngageber kumaha ya akar nah cenah make kitu cepot ngageber jauh-jauh meureun eta sinden pan sok emok emok meureun eta pihituteun teh rek jalan ka tukang meureun kapenet ku keneung nya kapaksa seseleke ka hareup meureun aya lemer kadupak aduh ampun meureun aya tetenya ye alus sorana kan ada pake jeung bauna teh itu cenah 2 kali nah kang pake 2 kali da sarua nu hiji bau waduk hiji bau egerin meureun hiji di menyaho jawe bau kolaborasi bauna kan mun ngarang laguna hitut sinden hitut sinden hitutna 2 kali dutut breng hari hitut ngadurulung lemah payu karunya mau balik ti Arab nah maka karunya kanu balik ti Arab bagi akan aya di Arab teh digawena teh 2 tahun jadi supir lalaki imah jadi TKI mau usahakeun pamajikan mun digawe di Arab jadi supir ngakutan onta gitu balik ka lemur eta mah pamajikanana sono meureun nya atuh boga duit ongko duit gede ongko kadenge we ku bangsat eta bangsat sok kadenge wae saha kira-kirana si anu balik ti Arab pasti mawa duit gede sabot keur kacarai nu boga imah eta bangsat sulusup pe abus langsung ka kamar ngabedo-bedo lomari bangsat nih keur ngabedo-bedo lomari kitu nu boga imah datang balik ti cai duaan cing galulutrak eta bangsat reuwaseun kamana aing lumpat yeuh kabeneran para na teh molongo terekel ka para cicing di para maksud mereka daguan heesna nu boga imah ai nu boga imah lain hees da sono balik di Arab atuh eta bagus dalahar jam 8 joger we caritana gatrik daerah caturnya kan cangkang jajamu pabalata obat kuat aduh eta bangsa ti luhur kieu ulu itu si goblok sugan aing dek hees dulu itu bujurna nepi ka tapak bisul wungkul
eta sono urang ka pamajikan nepi ka jam 12 peuting teh teu eureun-eureun. Ger deui we nya. Heeh. Ger deui we nepi ka 3 rit tah. 2 tahun atuh kitu. Jam 2, jam 3, jam 4 masih kene. Eta bangsat geus kesal we ti luhur. Beuh eta si goblok ira harek heesna ieu teh. Celengkeung adan ti lebak kadenge Allahu Akbar Allahu Akbar. Lain salat meureun teh ngedekul keneh we. Ya, da isu kage adan deui. Isu gaya kene adan. Caritana geus ya goprak teu langkara kecape meureun. Eta salakina ngusapan pamajikanana, mama, Amwing. sayangku, my honey, darling. Teu panggih 2 tahun teh nepi ka ulenan kieu. Eta bangsat ambek ti luhur. Kumaha Kang? Bari kabur diteumrak eta mah kaso-kaso jeung genteng. Kumaha? Bari kabur bari ngomong kieu. Da dume tadina ngadenge, Nyai bojo akang nepi ka ulenan kieu. Ambek eta bangsa ti luhur. Bari neumrak kaso-kaso. Sakalian kalapaan anjing. Gombrang bertak kitu. Wah, lumpat mapai galeng. Ai geus jauh teh nyarobok deui. Make cengek anjing. Tidak kesal teh Kang. Keur mah kesal ngadege kitu teh. Aduh, ampun. Hayang seugit make. Lain rupa-rupa dongeng ngaralu. Aya deui nu balik ti Sumatera. Sumatera. Nu balik ti Sumatera rek balik ka Jawa Barat apa numpak kapal feri Nya kana feri. di Bangkahuni geuning ka Merak. Merak. Numpak kapal nyebrang balik mun ka Jawa Barat. Udah rek balik. Aya di tengah laut kalaluar tamuatan teh maksudna meureunan hayang nempo pemandangan laut. Heeh, dina dek. Ngajajar dina dek teh. Eta mah keur kitu jo jerit teh awewe satengah tubuh. Alak kumaha? Tolong. Bapak. Si horeng kantongna murag ka laut. Ka laut. Itu kantong kuring makaning duit 10 juta. Pek cenah cokot duitna mah 5 juta mah keur nah jeung kuring 5 juta ewang. Eta surat-surat penting. Saha nu rek nulungan kalah mararong aja lemah teh. Jayang Heuh sarua we jeung modaran maneh da ka laut. nya heueuh. Wah nu wani. Wah gegejeret eta awewe. No da eta mah aki-aki. Kumaha Kang? Juga jeleng teh ka laut. Gejebur. Kecepok. Kabeneran eta kantong teh karawea. Kumaha teh? Page eta nu boga kapal teh ngalungkeun tambang bleng. Beunang eta mangna teh ku si Aki teh. Allah alhamdulillah. Dibedo ka luhur teh salamet gor we surak. Muji benernya. Eta si Aki menang pamuji atoh. Allah. Pan urang mah lamun dipuji teh atoh. Ya atoh. Si Aki mah ambek. Amak kumari akang. Nyokot kantong tina kantong nyokot bedog. Dilagar ke bedog. Wah, dikaluhurkeun. Hidup Aki hidup. Aki. Cuk batur teh. Hebat Aki. Eta Aki lain atoh kalah baud. Bari bedog di kieu. Kumaha teh? Mentong hidup sia goblok. Sok ngomong sia. Saha nu nyuntrungkeun aing tadi? Si horeng lain wani aya nu nyuntrungkeun sawak meureun. Heeh. Lain eta luas nu nyuntrungkeun ana. Ampun eta sia. Karunya nya. Khawatir. Baru dipuji. Ya, Kang. Naon aya Kang? aya pikasirieun euy. Naon Aya anu boga penyakit boson. Boson teh naon aya? Boson teh hitut wae unga ngalengkah unga hitut. Oh. Awewe gadis. Heeh. Mung gaul jeung batur daerah meureun hitut wae. Da unga ngalengkah teh ngik ngik
Gitu kayaknya bujur teh. Tuluy disadar. Tilu teteh anjing sekali nuturkeun. Baru kan rek maraban beureun. Buru ka jamar roti. Kabeneran hanya tak itu murah asih pangeran nya euy. Nya kumaha Kang? Kabeneran aya bujang deui. Sarua sa panyakit. Oh boson. Boson. Ai lalaki papan tarik kitu teh. Dut. Cek bapak-bapakna teh cenah urang kawinkeun budak teh cenah euy. Urang bebesanan yuk ah. Buah sa panyakit. Da sarua sa panyakit cenah abeh teh eraeun. Hayo atuh cenah kabeneran budakna teh darekeun. Daekeun pasti. Heeh. Jeung eueuh jodoh nya mending. Kawinkeun budak teh. Ai kolot baheula geuning nya ai geus dikawinkeun ti urangna teh ti puting teh sok diintip Bisi budak ku bapakna teh. Sabab isuk-isuk rek hajat deui disebut teh numas. Numas teh beunang kagadisanana hartina teh geus bager. Diintip ku bapakna teh kieu. Ai kamar pareneng deui kahalangan ku bilik kungku. Baheula mah pareneng. Didengengekeun anak teh. Bisi budak teh hade. Hari panganten da pogo pesa panyakit. Ai biasana mah nguap peuting teh ngik. Tah ayeuna mah aya sarakina mah aya nu nemalan. Ngik dut. Tah bapana ngintip kieu we. Dut. Nah hanya beula. Aya Cenah ngikna eueuh. Ai barang aya di bemeu. Melang urang ka anakna sieun dipaehan. Toong we ka itu deukeut ka panto. Pantona teh kabeneran deui. Lain ku panto. Kureregan. Ku baligo urut. Urut teu baheula nu ele. Dibukakeun saeutik. Oh, paingan dut wungkul. Da keur dipake geuning sia itu. Heeh. Beureuh katutup liangna. Katutup. Kacocokan we Kang. Alah. Kanjutna gede teh. Ai budak awewe na meureun katempo bapana noong. Aa. Kajileung teh lalakina reuwas meureun. Meureun eta hitu teh meureun asa kabukakeun lawangna. Jo tuwiu. Wah, eta mah salemur datang. Marukana sirine. Cocokna meureun sakabukakeun. Heeh. Saer we teh pararaeh Kang. Isuk-isuk teh beurit aya genep gempar. Virus hitut. Alah, ampun euy. Kang. Heuy. Eta nu panasan teh Kang. Panasan ku. Naon? Nu panasan ku anak geuningan. Naon? Dongeng. Panasan ku milik anak. Ngala jamu air. Dongeng jelema panasan ku milik anak. Geuningan. Kumaha teh dongeng teh? Dongengkeun ku akang abdi. Naon? Dongengkeun ku akang abdi poho deui. Oh ya teh nyaho kumaha dongeng teh teh? Ngala jamu air. Alah. Ampun. Heeh. Alhamdulillah nya euy. Doana dewek rek ka sawarga Atuh ieu didoakeun pisan. Heeh. Sing salah